Cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek Kiai. Bunuh cek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkeun halal, tetep bae kajian paelah. Jihad fisabilillah. Haram cek. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Iya, makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat. Tercela aya halal jeung halal beda saeutik. Mantap nyana dipeluk, ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Anu balik ka imah. Kiai ngahalalkeun, san ngahalalkeun. Ku kami kadenge kabehan jadi pandi saksi ya. Ceuli siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun, tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal. Ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya. Bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Hamba lae ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu pamajikan nginum susu nyana menya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus. Tenang jangnya eta ngaranna siasa. Loba gua nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi, Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya nama. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam. Akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti raden bieu urang bae. Nyana bagian aku siti tanda kewalianana ku ari teu eureun-eureun nu zarah. Dina kita Maimuniyah deuleu bae jelema mah sabada maot namun sabada maotna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah melumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi ka kusur makan daratang, ka wali mah daratang. Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sia mah watak bae meureun tah mah. Boragan. Tapi nu jelas beda di jugjug bae kuburan wali mah sebab naon wali mah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya balik harif ya nama
nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku jana mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus mawa cara ki muslim dibere khusus ari hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di lain Bang saya di hareupeun bupati bae di ome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling manya mulia belon tak kiai teh sok karari itu tah kiai goblok tah tol tak kiai teh sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana di mana muliana eta bakal ditah tanggung jawab tah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon sia mulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ima pada urang namanya ya enggak ada daguan sapeker langsung dah mun dibukakeun tah ku urang jaheuh mulia di mana manya ka pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun teu wadian panjana pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong ya ngaji ka mana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia kunaon pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ka situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab salatna konsisten duhana kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikiran teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara cak DPR wah naon ieu sia sampai kena letik ieu lah aduh Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah
iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam, diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha, jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah henteu tulisanana. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ke hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa ku, nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh, ya otomatis kan karena ge dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tuh dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep ayam memaksa. Tolong jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugando ada beda cenah jeung di mah. Kumaha teh gitu? Teu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam, angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatet. Walau irtada fajun nazain murtad. Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana. Aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Etawa iya pangeran mah iya naon yo Gajah Mada bu Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil. Setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu wambalaya. Saimah beda agama. Belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga. Malah ieu pasantren datet belah di gereja. Pak enteng orang di pengkolanana di gereja itu gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat padahal ieu mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dunia araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui di Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam Kristen Katolik saimah eta di kitu kos sekarang itu Jawa teh kos itu. Nah Zaid murtad aju edan jadinya na murtad heula karak edan
ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras. Ikan lamun nyaritakeun di negara Islam, di negara urang mah tuh emang aman-aman bae. Ganti agama suah bodoh teh, teu beragama ge suah bodoh teh. Sabodoh bae. Sabodoh. Mun kamari presiden urang dek Mekah dilarang ku Raja Salman. Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu bae. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15 atuh ieu pan politik can jelas ekonomi gitu kene komo kamari mah anu bebe jaga kula ge bari cari kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ya ambruk bae kos kitu mah jeung modal aja leutik atuh ai ngomong ambruk potongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden. Tuh, lamun itu mau numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cari kiai kitu amat. Aing mah kitu bae aja. Ayo datang ka wah, datang ka Iraha. Nyana make kos Soeharto planning replita. Soeharto mah pelita 1, 2, 3, 4, 5 jelas perjalanan anak kuari tahap awal jekana ye dek pertanian disiapkan di Jepang di Cina alat kuari numpuk kuari jangan laksanakan pertanian jak Allah udag-udagan sia jeung aing moal dihujanan sia kuari ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek nya teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot bae teu kumaha coba hayu Masya Allah kula mah inget anu buta teh bae anu buta ditanya Pak ieu negara kira-kira bagus apa henteu presidenna negara rajana bagus sia nya bagus buta ongkoh Mbek kula susuna golode. Mbek, oh jadi subur susuna. Ainu di imah. Kula loba omong. Siapa tanya teh jeung kan di imah tegal. Oh hubunganana jeung di imah mah Mbek kula susuna subur. Awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleu tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak mantap dipuri beusi bengkak susu eta mah digali meureun gara-gara sampai keleutik jadi kos kieu bareres ya aing kadege tanteu ieu kadua lah asa bodoh lah Masya Allah nah menang 2 tahun maot presiden nyana makan di lembur di carita di Arab nggak mak carita di kawasan Arab nyana kan di lembur tuh nyawan presiden maut informasi tujuan raja bahasa raja maut nyawa kabelah dia nakuru mbek nakuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu
ditanya deh Pak ya presiden raja orang geus ganti tancan hari rarasaan mangan kula mapan tepuk gudenya jeung tepuk gudele itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah namun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang doh bener ieu raja urang geus ganti kira-kira rajana ieu adil apa teu cenah kok bisa nyaho teh adil tina embe jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru eta kan dalil eta di kitab eta sama dongeng di kitab tam hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta nah tinggal ku ari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang kasalaman teu pernah urang mah tuh ja paling ngeuneuh di televisi nage aja narenyak-renyak keur manyana naletik televisi narenyak atuh begitu kaderean bae pandang presiden nah teh jauh urang mah nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama ketika kiaina jeung presidena jeung pamimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah ieu alam bakal subur alam bakal ngadukung alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia mata disebut hubung aya hubungan atupan urang teh alam anasir unsur nu opat hawa ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam da teh nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keheuleuh ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set ku ari mah 5 kali dia tidak anceb sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh ge nah pan eta urang lamun lempang aju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang lempang make samping aju teu make calana apan eta teh bumi peureum beres lah nu lalaki mah beres mun aya awewe make samping aju teu make calana cak taneuh teh aduh aing disensurikeun ya keur carita alam sarua alam teh neulekeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang harirang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge harirang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge dina diukna ge prek we cai geus biak 5 gelas diesan malah baguna sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa haridang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati lok di imah aing mah tapi di dieu kunaon haridang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mau bisa ka mana tarik delar
memang 3 bulan kau partner dibayar otomatis aing pugu panas bae hati aing ngentap jasa aing asa di neraka bae. Oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing gua ditebetah jasa horeng hate sia ieu nempe teu unang sagual teu meunang aya naon mualah bae kapangi jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak kucing sial jasa cek oh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar kotok tendang punya aya anak naleutik kana pajar embet cak mana anak sama anak cak aing anak embe gitu itu cuma gara-gara Masya Allah kali tuh kan situasi hati lain deui itu panas orang kasih si imah kali itu coba ini kasih si imah bareng datang kasih si teh lawang nyengkleh lawang orang nanya ke pemenjakan bi iya lawang rusak tanah kamari tajong gua panas meng ditajong anak kotok ditajong pemajikana ditampili tuh anaknya ge katajong di nuleutik kene lawang nyengkleh udah depan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kayaknya ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana ari atuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja tadi sia datang bebeja ai balik teh bebeja dieu semoga dia tanya hutangnya tuh bener bah jahanam ya mah ya eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat nagetol zikirna kitu kene teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh atuh rasa-rasa teuing hirup ieu jangan waya ke kurang di daharan jemal beak itu pamere kolot aju dagang eukeun lah tu sadaekna bayan penting orang ibadah jajal mah tu ujung-ujung aja paeh bae jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu aya keneh ieu zakatna tah nek dibagikeun deui emang mah ulah ka mana ieu kieu kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta tiis amat ieu jo atuh da teu isu mah tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji basanter lah geus teu kudu sarakola penting barisa ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu kene kendaraan kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideulekeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantau nu tiis mah eta 5 juta na tah atuh geus ngomong saja ngobrol kula mah pamit ke lah bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kagak dahar di kuda jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi dahar berjamaah dah bo peuteui aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cek do diajak masyaallah ya tararis ayo dah hitung kesabaraha duiteun tadi tis gua dihareudang deui bae henteu kan tenang tuh masyaallah gitulah urangnya ba alam milu ngaduku Ikir cerita contoh nubuta tadi nemantak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna
situasi alam ku orang bisa dirasakan walawil tada pajunna lam yuqal fi jununihi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edan tungguan cageurna wal mazhabu wallahu